update kalian sambil aya pun anak Galuh Abimanyu. Jadi dina acara resep diajar kalian sambil pun anak ngagaduh ka resep ternyata ngagaduhan ka resep nanti teh naon ka resepna wayang golek. Coba ieu namina saha namina Galuh Abimanyu kelas sabaraha ayeuna teh kelas 3 di MD Sekuro. MD Sekuro teh di mana tuh? Di Kampung Baru. Di Kampung Baru Cikampek ya, Cikampek kota. Iya, Galuh kan resep ka wayang golek. Nah, resep nanti ka wayang golek untuk kanu sanes gitu. Kan seueur gitu kan. Ya ada wayang golek teh lamun dina ieu nama ka resepna teh dina wayang golek teh peda budaya. Budaya Sunda. jadi pemirsa ya pun anak kaleresan ngagaduhan cita-cita hoyong ngalestarikeun budaya Sunda nya di antawisna aya seni wayang golek. Coba sebutkeun naon wae anu apal tokoh wayang golek teh saha wae coba sok di antarana. Si Cepot nu ieu cepot mah nya. Terus sadeui Satria iya si Satria terus si Dawala terus teh Abimanyu yang si Rahwana Ari Gareng apal kasih Gareng itu anu kieu tah anu buleut aya Dawala mah anu panjang. Coba Galuh emang ieu saha nu ngajarkeun apa Galuh belajar nyalira atanapi ningali dinu naon gitu ningalina dinu anu asli dinu asli. Jadi mun aya pagelaran wayang golek Galuh nonton wayang sareng saha sareng bapak di antarana dalang naon coba sebutkeun anu Galuh resep dalang naon sebutkeun dalang dadan Sunanar Sunaria Apep dalang Apep Hudaya terus 3 putra berarti Yoga Suara ai kapungkur mah aya dalang Asep Sunandar Sunaria kapungkur mah nya tapi ieu kaleresan eta ge masih kena sekel serelna giri harja tilu. Coba Galuh tiasa teu merankeun wayang golek nu mana we? Contona Cepot lah contona. Sok coba. Iya. Mun sok kumaha coba. Cepot teh kumaha pami nyaritakeun naon sok kumaha we? Umpamana dalang Galuh teh ngadalang lah gitu. Kumaha coba sok hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya teh Cepot dina ieu teh dina poe ieu teh urang teh keur teu boga duit. Nah teu boga duit teh kan Cepot mah unggal amprok teu boga duit. Ada teu boga duit teh bapana teu boga we. Mau sok nalak wae si eta teh si Satria jadi manehna mah beunghar. Oh, si Satria mah beunghar dipalak. Jadi duitna loba. Ari Cepot mah balangsa. Cek Mang Cepot, ayeuna kan 17 Agustusnya. Mang Cepot milu lomba naon wae? Ini lomba Balap karung, naon deui? Suka pensil kana botol. Terus naon deui? Terus teh main bola. Terus teh naon deui? ngayakeun kelereng di mulut. Cek Mang Cepot nya supaya numbuh kembangkan semangat patriotisme Kang Cepot ke pan warga Indonesia leres teh. Tah anak Kang Cepot cek hayang nguping Kang Cepot nyanyi lagu 17 Agustus. Ya cenah tos kaping 18 ya yo. Sok coba Kang Cepot. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Orang merdeka, Nusa dan bangsa, lahir bangsanya Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hebat Kang Cepot bener. Ya, arek naroskeun ya. Nah atuh lamun urang ngulinkeun Cepot emang kudu kieu. Kayak gue bayar kan. Oh, Cepot. Ini kudu kieu. Kayak gue bayar. Lain, jadi lucu teh sanes ningali Cepot, ningali dalang.
Cepot. Mang Cepot eta coba eta di baturan kusaha coba eta di baturan kusaha. Masih Satria. Satria. Coba tuh Satria na kumaha? Satria. Ikan Cepot entos sok ganti ana Satria. Satria suarana berarti kudu lunggu atuh. Kumaha tah coba di antarana sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satriana Sari pamirsa. Uluk salam wae ieu mah ieu. Ieu teh Satria ieu teh. Coba sok simpen heula bade naroskeun. Ai galuh meni resep kana wayang golek kunaon? Ada wayang golek teh namun nempona mah alus. Alusnya, alus dina sagala rupana. Terus cita-cita galuh hayang jadi naon atuh? Dalang wayang golek. Henteu hoyong kawas papah gitu. Papah galuh kan osok jadi naon? Dalang kerletik. Kerletik. Eta mah cita-cita papa, hayang jadi dalang teh kalaksanakeun nya. Pan ayeuna papa jadi naon ayeuna papa? Guru. Jadi guru, salin jadi guru jadi naon? Dalang. Jadi papa jadi naon papa? Jadi insinyur. Jadi sanes anu sok ngisi acara geuning ada acara. Sok ceramahnya. Apa galuh hayang teh ceramah pas papa. Henteu hayang ngadalang wae. Benghar. Ame beunghar, hayang beunghar ladang ngadalang gitu nya. Ieu nama balik ge beunghar atuh. Eseur panggilan nama. Pamirsa sadayana nyuhunkeun pangdoa ti sadayana ieu pun anak cep galuh Abimanyu kaleresan ieu pun anak nu kahiji da kaleresan simkuring nembe gaduh hiji. Anjeunna gaduh cita-cita hoyong jadi wayang janten hoyong jadi dalang wayang golek. Rupina hoyong ngalestarikeun budaya Sunda. Nyuhunkeun pangdoa ti sadayana, tapi da dalang ge mah kudu pinter. Kudu tiasa ngaos. Heeh, ngaji kitab kudu pinter, ilmu pemerintahan. Terus ilmu naon deui? Jauh. Apunten ya. Iya, emang biasana galuh tiap hari sadidintena emang nyariosna campur gitu nya bahasa Indonesia kusabab da memang rerencanganna seseueurna memang di dia bahasana campur aduknya. Jadi bahasa Sunda lagi nya capruknya, bahasa Sunda Karawang gitu. Mudah-mudahan cita-citana sing laksana nyuhunkeun pidoa ti sadayana. Yuk urang salam heula ka itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.